Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring oge SOS mengajak kasapuna warga Kota Bandung khususnya Jawa Barat pada umumnya. Pokoknya semuanya warga anu cinta suka terhadap seni dan budaya, resep pada seni dan budaya, ulailah jangan lupa pokoknya hadir di Teras Sunda ya, Teras Sunda di ujung Berung. Tepatnya di daerah Cibiru ya. Ini merupakan salah satu wahana seni tradisi, seni budaya, salah satu tempat untuk berdialog, berkomunikasi dan juga mengasah keahlian di dalam bidang seni budaya. Untuk itu kepada semuanya pecinta seni dan budaya, jangan lupa sekali lagi hadiri, ikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di Teras Sunda. Luar biasa pokoknya Teras Sunda masih terus pantang mundur mempolakan seni dan budaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semua warga Kota Bandung khususnya dan untuk Jawa Barat pada umumnya. Mangga nu hoyong raos cicing, hoyong raos calik, pengen enak ngobrol, pengen berkreasi juga, terus pengen yang beda dari yang lain, datang ke sini ke tempat yang sangat luar biasa, enak untuk dinikmati tempatnya dan juga banyak banget hal yang unik bisa didapat di sini, yaitu di Teras Cibiru. Oke, Teras Cibiru yang ada di daerah Cibiru ini ya Kang ya. Oke. Mangga kasadayana suping ka dieu ka Teras Cibiru, empal di dieu, ngariung di dieu sasarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepake simpul jeung Prabu tangtos sama dengan ngumajak ka wargi-wargi sadaya masyarakat Sunda khususna anu sanes lagi mangga sumping kanggo tangtos panginten sumping ka Teras Sunda Cibiru. Kumaha kita tetap di Teras Sunda Cibiru ieu teh seueur pisan programna nyaeta salah sajina anu aya unggal dinten bakal aya workshop sareng pelatihan. Dina tiap minggona ieu Teras Sunda Cibiru teh baris ngayakeun pagelaran kebudayaan. Seueur pokona mah seni-seni naon aya tiap minggona. Oge aya program bulanan nyaeta program Inoho ngawangkung berkawis kebudayaan. Pokona mah sakalina aja Prabu ngawakilan ti keluarga besar Teras Sunda Cibiru. Mangga sumping acarana seueur hayu-hayu lamun lain ku urang ku sahade atuh seni bakal maju, budaya bakal maju ku sahade. Tata pangitan uja Prabu pamit. Hatur nuhun. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wow.